Karena kumaha dak, damang, modal lancar. Seperti biasa, moto kita tetaplah menjalani hidup walau sumber makanan di kebun batur. Nah, ayeuna seperti biasa masih kan di kaki Gunung Salak. Urang aprak-aprakan neangan kalabokeun. Yuk, urang neangan heula. Tapi urang kesalangan nya jeung budak letik tuh nyumput. Eraan keneh eta mah. Ayo. Tah, guys. Ayeuna urang aya ngalarujak petisan nya, petisan lalaban Sunda. Dan nanti biasanya di rawa-rawa kita sok aya lalaban Sunda gitu. Ayo. Itu sabar lama lain gunung ya, kebun itu ya. Badiaman tadi urus. Aya mata air lagi aya di. Wah. Hah? Itu Oh itu salah. Iya guys. Iya tadi. Iya. Salada cai, salada gunung, salada cai. Tuh. Iya. Jangan diolah bisa. Jangan di nongkrong teh. Dilala bisa. Hah? Urang ngarujak salada gunung ieu nya. Gimana? Dah urang apa? Nah, guys, ieu salada. Ieu salada caina di apa? Teh. Jadinya di mata airnya tempo caina meni herang kieu jernih tuh. Tuh, ya karena halus. Jadi sehat. Lain sehat lebih ke naonnya ngaranna teh. Numpuk gemar rakus sebenarnya sagerupa dedar. Orang kalah. Sakit mah himanan. Kali ini ya. Mahi. Kaki cukup. Ayeuna urang nyan samana urang ngarujak. Lain ngarujak ngara. betis. Oh, bener, betis salada. Oke, dak. Udak ayeuna urang ngarujak salada, tas salada teh nu kieu nya. Nikmat. Anya urang kadi urang nyen rujakna. Bahan nama sederhana aja di dieu teh aya ngaranna cabe rawit. Aduh, kurang rines jeung nyen. Tong lada-lada teh yang penting seger we. Jeung ya. Masako. Cucut asupkeun heuh masakona. Hup. Nah, urang rines. Jadi terus nikmat ya. Ngan nujeunkeun beda. Ieu anjing, mat. Naon? Ieu naon? Jeruk. Mana nanya balik. Jeruk naon poho. Oh, jeruk poho. Tah ieu teh cik si omat mah jeruk poho nya. Besi yang nyawa jeruk poho itu ngaranna. Urang asupkeun jeruk pohona. Jeruk nipis, jeruk lemon lah, yang bisa dua poho. Ganti cuka asupkeun. Ada sedikit basuh. Asupkeun ieu saladana, tuh tepukeun. Set tilep. Set. Tenen. Aduk. Nah. Rasan mana? Mung. Kenal mung?
nyantai lawe nama. Lada. Quên, là do của trời có quả kỹ. Ngừng mang ngừng na. Mình tụ quạt tạt mình orang teh na teh sholat. Nah, ya guys. Seperti biasa, video nang sampai dia, tolong like, comment, share, jeung kurang papang di video selanjutnya. See you, dadah. Ya,